Kak. Mana sih? Cerek kemana? Ngagantian indung? Acara? Cara naon sih teh? Diuk kan dia. Rusuh. Diuk kan. Mana? Cerek kemana? Astagfirullah. Ini gantian indung kumaha tuh sih teh? Yuh, duh hese. Kamari teh, Heeh. lurah, ka imah. Ek naon? Heueuh, pan ngabejaan. Sadake isu acara Heeh. mana? Gantian indung, da indung aya acara. Acara naon? Acara PKK naon? Gusti nu aduh, sia boloh-boloh teuing atuh. Gantian indung kumaha maksudna sih teh? Kan orang gantian indung kumpulan. Atuh kumpul mah tinggal kumpul lah tinggal dan juga indung sia tuh. Kan ana tiga indung. Pan indung urang biasana ka ditu ge. Akbar, Gusti. Aduh. Ya otak teh dipake atuh ya Allah. Masa ka diwae? Nyiklak itu sia. Pakai kolor deh. Aurat Kak. Aduh, ujung kumpulan atuh jung gituan. Erek pan ya urang geus. Dangdang kieu geus rapi. Sia, itu. Rapi itu euy. Ente biasa kah make daster? Ujung urang lain mah membiarkan maneh kumpulan posisi kieu. Ujung. Heeh, geus lah rusuh ye. Ujung. Gaguan ku umar harakat. Salim lah. Oh. Udah kan? Anjing ripu sia, goblok.